ngayokan kaududungan gitu. Saya mangga aa. Nyanggakeun semua pangabaktos kaunyuk Aa Gusti. Iya, diterima. Aya naon ieu teh Aa Gusti? Calukan batur-batur kumpul gitu. Ayeuna mangga punten kapengkeran. Sok. Hei batur-batur, baraya sadaya. Ya Haji. Samaruk tarik meureun. Maruka tarik sakit oga. Kararumpul. Hei. Neneng matiris Haji. Neneng ieu teh. Hayang ditangkep neneng itu. Neneng teh sayang teh sama Aa. Aing mah henteu Haji. Nanti juga akan sayang sama neneng. Amit. Karunya menikah sangan kieu. Sia. Cubuk cabak aing. Kumaha mun aing kageunaan virus corona sia? Jangan dong, virus cinta aja sama neneng. Amit. Ya boga babaturan. Sabar atuh angga neng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aji kah? Neneng sia. Aneng punung paduli ah. Ya tuh atuh nih. Neneng nyeri hate duli. Hayang disebut Atuh mung. Luar lewe kawas awewe sia. Sia teh lalaki. Cing nyaho kana kodrat gondok laki gede-gede oge sia. Atuh mung ah. Geuleuh ka sia teh. Maafin nenek mung ah. Geuleuh. Atuh usah kitu ah. Hareudang ah. Naon jadi wae ah. Aku mencintai kamu apa adanya. Bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium aja kah? Jalu sia teh guna naon? Awewe mah teuing atuh da. Naos wae ah. Bapak kamu tukang bengkel ya? Mitina tah. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teueun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Naon? Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero. Bukan. Mobil sedan. Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla. I love you. Teueun ku penasaran wae si anjing diduh. Penasaran we. Naon wae si teh? Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya sudah mengamnistiiskan hatiku. Anjing sudah jauh-jauh. Teu nyambung. Neng. Ada nggak balas? Apa? Ada nggak balas? Apa? Aduh. Ada tanda cinta ya. Bapak Ning tahanan ya? Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Aduh, anu romantis ya. Belum aja kan? Nggak usah dah. Aduh, maafin neneng. Nggak, kau geluh aing geluh. Baru-baru hayang maafin lu. Nggak usah juga. Ke DRT duli. Nyangsang Geluhun teh si Aji. Oh, iya boga boga. Nyaho kodratna lalaki kelak awewe atuh kodrat laki mah.